Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kitab Safinatun Najah halaman 81. Paslun takdiruhu huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Alladzi ari anu yalzamu anu misti pihi dina ieu ladzi niatul imamati eta niat jadi imam. Arbaun eta aya opat. Jum'atu kahiji niat jadi imam keur salat Jumat. Wa muaddatu jeung kaduana niat jadi imam keur salat iadah, artina salat anu dibalikan deui. Wal mangzuratu jeung jadi imam nalika salat anu dinazarkeun jamaatan barianan berjamaah. Wal mutaqaddamatu jeung kaopatna niat imam keur nalika jama takdim fil matori dina waktu hujan. Paslan takdiruhu ra'aitu paslan ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal surutu kuduati ari pirang-pirang syaratna anut syaratna jadi makmum gitu. Ihda asyara eta aya 11. Alaya alama tegesna kahiji ulah nganyahokeun ieu si makmum butlani sholati imamihi kana pirang-pirang batalna sholatna ieu si sholat imamna ieu si makmum. Karena pembatalan sholat imamna ya si makmum. Bihadasin batal nama ku sabab hadas leutik atau hadas gede, au ghairihi atau walian hadas. Walaya takida jeung kaduana ulah nekadkeun ieu si makmum, ulah ngayakinkeun ieu si makmum wujuba qodaiha kana wajib ngodoanana sholat alaihi ka si imam. Walayakuna jeung yen ulah bukti ieu imam makmuman eta jadi makmum. Wala jeung ulah bukti ieu imam umyan eta anu pireu. Wala yataqaddama jeung ulah miheulaan tempat cicingna teh si makmum. Wala yataqaddama jeung ulah miheulaan tempat cicing ieu si makmum alaihi ka si imam fil muwaqifi dina tempat cicing. Jadi si makmum kudu tukangeun imam teu meunang hareupeun imam atawa sajajar jeung imam. Waya lama jeung kudu nyaho ieu si makmum intiqolati imamihi kana perpindahan gerak-gerik salatna ieu si imam. Imam ruku-ruku, imam sujud-sujud kudu apal. Waya jtami'a jeung kudu kumpul ieu si makmum jeung si imam pi masjidin dina hiji masjid au pi salasimi ati dzirain atawa dina ukuran 300 meter naonana takriban ukuranana gitu kurang leuwih. Wa ayan wiya jeung kudu nganiatan ieu si makmum al qudwata kana turut atawa kana anut awil jamaata atawa kana niat berjamaah. Wa ayat waffaqo jeung kudu ngamuapakotan naon azmu sholatihima runtuyan salatna ieu si makmum jeung si imam. Jadi kudu sarua kaifiah salatna teh cara salat si makmum jeung si imam teh. Wala yukhalifa jeung ulah nyulayaan hu ieu si makmum hu ka si imam pisunatin dina hiji pasunatan pi pahisatin anu banget naon al mukhalafatu nyulayaanana. Jadi teu meunang nyulayaan gitu. Wa aya tabi'a jeung kudu turut ieu si makmum hu ka si imam. Paslun ari tadi pasal suruh kuduati ari pirang-pirang gambaranana turut. Tis'un eta aya 5, tasihu sah. Pi khamsin dina 5. Tis'un eta aya 8, tasihu sah. Pi khamsin dina 5. Kedua turojulin ari jadi imam na lalaki, birojulin ka lalaki deui. Lalaki ka lalaki, makmum na lalaki, imam na lalaki sah. Wa kuduati imro'atin jeung jadi makmumna awewe birojulin ka lalaki, makmumna awewe imamna lalaki sah. Wa kuduati khunsa jeung jadi makmumna banci atawa wandu birojulin ka lalaki, banci jadi makmum imamna lalaki sah. Wa kuduati imro'atin jeung jadi imam jadi makmumna awewe bi khunsa ka banci atawa ka wandu, makmumna awewe imamna banci atawa wandu sah. Wa kuduati imro'atin jeung makmumna awewe bimro'atin ka awewe deui, makmumna awewe imamna awewe sah.
Watab dulu jeung batal pi arba'in dina opat kudua turojulin ari jadi imamna lalaki bimroatin ka awewe. Makmumna lalaki ari imamna awewe teu meunang eta teu sah. Wa kudua tirojulin jeung jadi imamna lalaki bihunsa ka wandu. Makmumna lalaki ari imamna bencong banci teu sah eta. Wa kudua tihunsa bimroatin jeung jadi makmumna banci bimroatin ka awewe. Makmumna banci imamna awewe teu sah. Wa kudua tihunsa jeung jadi makmumna banci bihunsa ka banci deui teu meunang. Makmumna banci imamna banci teu sah eta. Paslun surutu jami takdimi wallahu alam bisawab.